Bulan kan? Begana ya warga anyar dia. Aduh, ampun, Neng, bener kan? Ayah warga anyar dia kan? Roh, Kang Haji, Haji Kohar, Haji Kohar, pun kan? Biasa, pada datang sebagai merantau, tarik balik, ayah datang. Orang mana cina? Asli orang dia, warga datang. Jadi haji itu, acan kan? Kan biasa mana ada sama pakaian dari sebab bodas. Itu kan, ampun teh, begitu kan? Oh, ngadengnya beca we, cina ya jamaah ajar dia. Oh, kade we, hati-hati bisa jamaah luar. Asli orang dia kan? Oh, roh, itu ada orang dia pak. Syukur, menang raut cina teh. Berantau dia oleh-oleh nak ayat tu. Tu kata ingin terus ke bengkel lah. Gitu. Oh, ya kade ya. Dengan Gatot Kaca cina gaya. Ayo apal cina mana? Itu istilah merantau cina mana teh. Oleh-oleh naon cina. Pernah oleh-oleh iyalah. Ampun je. Hujan ah. Allah. Islami teh. Aduh. Hujan dah. Saya kesalahan teh. Si goblok ni cina Gatot Kaca. Oh, mun kan juragan Gatot Kaca sebab kabeh hatur. Tadi bawa tadi. Siapa teh? Kan? Galak dia tu gedian. Dah bagus zaman nama. Oh, jadi rawe kan? Jadi dah. Wah, syukur. Kan? Syukur. Oh, mohon. Macam apa? Syukur. Oh, juragan Gatot Kaca cager. Alhamdulillah. Syukur dah kan dah. Mohon merantau cina ke bakaya teh. Merantau teh. Aduh, alhamdulillah. Di mana cina merantau nak? Bah. Merantau nak teh kuring mah ya di Aceh. Jauh-jauh di Aceh. Di Aceh. Di Aceh masa segala macam pokoknya marame di Aceh mah. Pada ini di Aceh bekerja. Naon teh bencana. Mohon pas bencana abdi mau uih. Mohon dah alim kacanak asing kacanak palid. Jadi uih we tas we tangkat tingkat itu. Rame di itu mah. Rame di itu teh. Rame itu. Di itu mah ada pepelakanan hage. Dan alah pokoknya bersyukur lah. Rame pokoknya mana geus lamun rek di ieu mah da pada urusan batur we tah lah. Nu penting mah urang masyarakatna karena teh sing saradar we lah itu tah. Oh, jadi kitu tah. Mohon juragan. Syukur. Oh, gitu Pak. Mudah-mudahan oleh-oleh na cenah teh. Lan oleh-oleh na naon? Oleh-oleh na teh. Alhamdulillah. Oleh na. Munang raginang. Munang kerupuk maralat. Munang dog asin. Supir aku saja dengan air pada dog asin, kerupuk maralat betul apa? Di wilayah Cirebon. Neta benda. Jadi itu nama terkenging nanon ngalewatan ngalewatan Cirebon nyam oleh-olehnya tidinya weh gitu. Gusti juragan. Ayo wae aduh teh. Syukur aja. Ayo geus bakaya Pak. Waktu ka dia oleh-oleh nak. Aya gan. Oleh-oleh na teh kuring nyandak nyaeta sabangsa kerupuk. Bukan. Ya eta kerupuk mararat. Kerupuk mararat dibawa. Daraos atuh da tinggi. Bade agan nyobian. Cek atuh nyobian boka dieu. Oh mangga kan. Mohon cewek dipanggilkan. Da kaperangan ayeuna mah ada
nuju teu nyandak da. Kewe lah abi manggung deui mun manggung deui abdi nyandak. Adieu. Oh. Jeung boga gitu mah tuleuleus manting kurbuk da moal atuh moal. Di goblok teh sia. Tugan teh barang bawa ka dieu. Lan. Tugan teh barang bawa eta ka dieu. Satadina mah eudeuh mawa. Nah, dua barang bawa nariweuh aturan ge da jalma capek teh aturan ge. Nya lamun teu capek mah teuing. Lain itu ari unggal penting sok keueuan di dieu. Sok keueuan nyek ieu we. Rame tapi ya rame teu rame da ieu we tidak. Sakainget da si eta anu nyoon sakainget ulah. Atau cik rada bener gitu teh rada seru juga dalang dadan gitu almarhum Abah Asep ieu mah waduh kieu unggul mau carita bener terseru nu nonton ageureun tarundukeun ting koloyok ararinit kieu mah pasti ge itu ingat udah di hese atuh setan nanti babah heula diajar teh tapi da anggar we kitu geuningan ya cung ke dirobah gitu ulah kieu teuing nyerakeun atuh da diajar ngawayang geus tahun-tahun bisa teh kayak kieu we kitu cik atuh punten rada mayunan gong teu naon abus tangkeul tuh si goblok teh sia dulu dia kumaha sorangan teh terus dia kumaha atuh pada ayeuna teh giliran ngaronda lin ngaronda di dieu sorangan kita ayeuna mah kudu bisa ngaronda sorangan teh jadi warga dia guys mangkat teh moal ka ditu ka perantauan moal Kang Haji mah dah geus soream geus kolot geus mujina eureunan lah ka ditu teh karunya anak pamajikan ditinggalkeun di dieu mang tahun-tahun nada karunya tuh ini dek karek balik sono kana pamajikan banyak kudu mangkat deui mah Ogo satu ngeureunnan heula satu mangkat ka ditu ya geus beak duit karek mangkat deui heueuh aya duit mah aya wae sih gitu aya duit mah aya wae cuma nya eta lah aya lila teh di lembur teh kadang-kadang mah tara resel ya teh sawah teu boga kebun teu boga aya sawah kuring erek digarap atuh aya masuk wae teh naon digarap ku kuring lah nya kabeneran kuring teu boga pagawean darek mangkat deui tadi caritakeun teu para ruguh di dituna nya bencana mah segala macam lain eta teh bencana teh non ngeureun teh pada naon teh di ditu teh bencana teh lah bencana teh pada naon di loba lah permasalahan faktor alam bisa di ditu teh pokona mah hese dari mun dicaritakeun mah nya eta kena kembali deui ti urang-urang keneh wae akibatna mah ti urang-urang keneh wae teh kan pada urang mah teu karasa apa nya ku aya naon leuweung tatangkalanana geus digararanti nya dirarobah digaranggu nya jadi dampakna akibatna kaos gitu nu akhirna mah ngarembet kan masyarakat rusak anggar nya eta masuk sing saradar lah kumaha maranehanana mah tapi lamun misalkan kudu bisa tempat tempo sing kudunya ka masyarakat eta nu dampakna makan ka masyarakat nu rusakna makan masyarakat teh itu sok we dipikirkeun deui lah ulah sampai terjadi deui da ngaranna ge da musibah atuh da heuda musibah ge da tetep da dijina mah meureun ku manusia sakena nu teu bertanggung jawab teh nu teu ngarti kana naon teh ngarti tapi mainan tapi tetep wae da aya teu ngarti aya ngarti mah tapi da mainan meureunan butuh gitu mah kitu ge butuh naon atuh da butuh jang manehanana we nya nu ngalibatkeun sababaraha pihak teh Kang Haji bagi setara usuk openg ngono kitu malah karep keur manehanana
ngan mangarunyakeun we mah. Mangarunyakeun ka sa? Ka masyarakat atuh pan nu beunang nama masyarakat. Aya nu imah ka urug teh waduh geus khawatireun teh lamun dipikir balah. Teu balik bae ka lembur ka dieu deuh. Alhamdulillah di mah di Kuningan mah geuningan kieu euy resep tiis. Hujan wae di Kuningan teh. Ya hujan di Kuningan mah. Geus sababaraha bulan ge hujan, tapi alhamdulillah di Kuningan mah saeutik bencana ge. Oh aya oge di Kuningan bencana. Aya tapi di saeutik di Kuningan mah. Ya tulau bencana di Kuningan mah da hiji dataran tinggi di Kuningan mah. Lamun di cenah dataran tinggi tiba-tiba longsor hujan aduh. Nyameureun eta mah akibat wae eta mah. Si goblok teh sia. Atuh meureun ji tah nya. Nya manuhun mah ulah atuh aya ulah aya kajadianna naon atuh ji lah. Oh. Gitu. Aduh abaya atuh ji dah. Ulah duh ampun teh. Lain ieu teh iseun pisan ieu teh euy ngabayang teh. Nah make iseun. Eueuh nu seuri eueuh naon ieu teh mah. Da kuring mah biasana mah jeung dadan jeung dalang-dalang sajen manus para rinter sok aya ting barakatak sari sok aya nuhun ngaranna teh nu ngagendangan naon di dieu mah eueuh sepi si anjing teh sia disarwakeun ben kitu nyamal aya dari di dieu mah tuh ngaranna ge keur nyawa wayang nyawa wayang di dieu mah nyawa wayang lain ngadalang lain di dieu nyawa wayang gitu, mata ngomong deui ngacambruk sakainget we tah mah. Jawa teuing lah. Baru lagi lo we nu nyekelna. Bisa jadi. Modal contohna ieu pa dieu ieu karakterna ieu karakter haji ieu Kang Haji ieu. Kang Haji pasti apal ya karena bagian agama mah. Saya pada haji ke haji daun ada pakaian wungku copeah gitu. Tuh apa karena bagian agama mah. Nya bising salah gitu tah. Nya konon kudu diajar heula masatreun heula segala macam minimal atau maca heula. Nya itu maca Yasin ke Kang Haji masih kena urup eureup. Nya masih kena tulang tolok teh. Batur make sitara lambul jiga lauk asin. Si goblok teh sia. Banyak nu kitu ditamu jiga lauk asin. Geus aya dina otak Yasinan teh geus tara nyeuleuh Quran deui ngabaralang batur mah da Kang Haji masih kena nyeuleuh Quran ge bari jeung urup eureup. Sama teh apal teh teu wani ngajelaskeun masalah tentang agama mah berat teh. Nya salah mah cilakaeun teh. Salah. Si goblok sia. Oh gitu. Gitu. Nya pan ari diajar mah teu pernah macam-macam meureun. Hari maca pernah maca mah. Dan saya nggak ayeuna maca sukan bohong gitu wae ke sugan atuh sugan. Dain nu ngaranna caramah mah nyarita bari urang ngalaksanakeun ari nyarita urang teu ngalaksanakeun mah cuma atuh nya. Urang ceramah kudu kitu dina aturan agama kudu kitu bari jeung diri sorangan nya ngalakukeun. Ada jauh mah ada ayo batur patahan di sorangan itu bener tak itu jadi rek ceramah teh kudu bener heula diri sorangan teh kudu bener-bener heula nyontokna gitu bising dibalikeun ku batur teh wah yang ngomong masalah agama saya bae kita becus cenah kitu salat bage belang betong tah kitu bising dikitukeun kada kitu da mah euy udah teu naon atuh da aing mere saran mah tuh nya masukan mah berpikiran bae itu sugan bae urang cacarita teh aya nu abus nu tadina gelo jadi teu gelo gitu nya mudah-mudahan we dari ibadah mah teu kudu salat bae teu kudu naon wae lah bukan kan loba ieu ibadah teh barang bere ka jalma nu teu boga oge ibadah miceun kalakai miceun pakun aya di jalan mikeun non cucuk nu aya di jalan nya sarua teh ibadah bising nojos batur miceun cangkang cau nya anu ngagoler di jalan nya
Sarua eta ge kanyalametkeun batur. Itu euy. Kada kitu nama. Jadi loba ibadah teh nya. Loba tuh. Itu lah. Kang haji pada ibadah manaon wae lah. Kadang-kadang mah lamun ka sawah teu aya tukang nyambut. Sanguna TTR dibeakeun Kang haji da ibadah we daripada dipikeun mubazir. Si anjing. Oh itu teh ibadah. Ibadah daripada aya dipikeun. Nya lain aka cenah eta teh nyo wayang teh keur rada teu aranak awak cenah aka. Hujan bae meureun. Nya minta ubaran naon cenah ge Kang Haji atuh pangubarankeun. Keur pilek cenah nyeri awak teh. Gampang pilek cenah nyeri awak mah. Ya kudu tuh gitu. Obat nyeri awak lalieur nyeri awak itu gampang bukan nama geus langsung we waras. Kudu gitu. Duit. Si anjing teh. Ya aja ku duit mah langsung we luncat meureun ka supermarket ka mana ka mall ulin meureun ka jauh. Tah eta. Pokona mah lieur sirah jangar. Muriang, paranas tiris, flu, pilek dan lain sebagainya. Penyakit itu gitu mah warasna ku duit. Ampun ting, ku duit. Ku duit. Pokoknya masuk ku duit mah. Langsung we pokoknya mah. Geringayan dan gitu kumaha urang teh. Waduh, groso we duit sagepok. Wah, langsung. Itu langsung di baju, langsung mandi, langsung ligijing we makan. Kemana? Kemana? Ke mall, ke pasar, kemana? Meyakeun duit teh, geus beak duit, hakan geus beak muyung di wae eta mah. Ampun teh. Oh kitunya. Lain Kang Haji itu pengalaman di ditu pegawaian kumaha? Pengalaman gua di ditu di naon? Di Aceh. Loba pengalaman di ditu. Kang Haji dagang naon di ditu teh? Dagang cilok. Ayo gitu dagang cilok. Bayar. Dagang cilok mah di ditu mah sasikina teh aya mun di dieu sabaraha aya cilok. Di dieu mah 1000 satu suk. Cilok. Satu suk teh aya 2 mun teh salah mah. 1000 teh. Oh jadi 500-an. Eta. Tah di ditu mah cilok teh satu sukna teh aya 5. Aya 5. Tuluy. Tah. Jadi di ditu mah si naon dia teh si cilok teh satu suk teh aya 5. Tah hargana teh satu sukna teh 20.000. Tuh. Udah geus eta mahal-mahal teuing. Masa kitu di ditu mah. 20.000. Satu sukna teh itu mata kiamat teh bararenghar itu mah. Da Kang Haji kayak gitu ngajual teh 20.000 itu teh. Atuh lamun kitu mah jualan we di ditu. Ulah salah. Ayeuna urang di dieu murah ya. Misalkan satu sukna teh 5.000. Tuluy. Tah, tuluy dibawa ka ditu ka Aceh. Ongkos na we ge ka Aceh sia teh sabaraha? Lain beuki mahal ka ditu teh. Ala beuki murah naon sababna? Begitu datang ka Aceh eta cilok teh basi. Jauh ge. Bisa asem, bisa teu payu di ditu mah. Ayeuna mun meuli bahan di ditu, aduh geus marahal di ditu. Harga teh. Soalna jauh ka ditu ka dieu. Jauh ke pasar, jauh ke mana sakalina balanya teu sekaligus itu mah. Jauh ke pasar itu mah. Jauh. Kuring bae ge cicing di pojok gunung. Di pojok gunung, di pojok gunung. Abi deket kana kawah. Urang teu meunang cara hirup di gunung ye. Dari di tak kuring mah aya nu nitah ditu teh. Sok cenah cicingan di dinya. Itu
Jadi cuci kue dirinya, tapi ayeuna aya bencana wah balik kue sieun. Oh jadi balik teh sabab sieun terjadi deui. Tah eta geus beak koko tempatna ditu lah. Jadi kuring mah ayeuna mah hayang hirup nyantai di lembur di Kuningan mah damai ngadenge teh. Carita naon wah. Alhamdulillah di Kuningan mah jalan ada lus. Nya jalan tekotmik, aduh tinggal leser ka tu ka dieu teh. Mudah-mudahan we atuh sadayana nya nu tinggal leser teh jalan teh anu rusak lalegok kieu. Mudah-mudahan dibebenah dihudah hade lah pokona mah. Jeung mudah-mudahan di Kuningan mah ulah sampai aya penebangan liar gitu. Da ku sabab naon dah hiji di Kuningan teh daerah pegunungan. Bising teu namtu atuh terjadi naon gitu. Mun bisa mah gitu model naon di pinggir-pinggir pegunungan mah tuh nya ulah tinggi jena naon lah kena paur bising terjadinya maksudnya ulah dibotakan aya di jeun panggulinan mah gini tapi nu penting pertangkalanna ulah ditaruaran we nya itu aur bising diganu geus-geus tadi di daerah naon tuh jauh. Udah karena ge bencana tuh beureun hese keur mah bencana hese urang teu kapikir nya urangna kudu tetep waspada mah hati-hati teh mah kudu eta teh. Tapi lain dia urang keur ngaronda aya teh penting ayeuna terus kumaha tuh sok biasana sok lobaan di tempat urang tadi ya ayeuna alhamdulillah ya Kang Haji ka dieu urang aya batur. Nyaur kan man hayang kenalan oko gitu bismillah jeung warga di dieu lain warga di dieu sok lobaan teh ngaronda teh lobaan nya teuing ayeuna teh ke kamar malam mingguan aya teh karalulin keur malam mingguan nya keur malam mingguan aya nu keur malam mingguan wah ka kota ieu ka taman kota di ditu resep dari taman kota sukan mah ya pasar murah aya pasar murah, bener. Di mana cenah? Di Pandapa di dinya aya pasar murah sukan. Bising dek balanja makanya baru ulin sok atuh kadinya. Deuk Nyobaan we dah kuring budak geus kok teu ka kota ya teh. Eudeuh lah ikari teh mau aya duit mah saeutik mah. Teu meuli-meuli cindol atuh di ditu. Ajak atuh kaula. Kan? Ajak kaula. Oh pada ngiring juragan lo atuh oh maka kayak dijemput ku abdi na motor si anjing teh sia oke dijemput na motor sia boga gitu motor boga tuh motor mah aya beureun motor malima motor naon mau motoran si anjing teh sia ampun teh lain gitu dewek teh jeung nyawa wayang teh semangat teh. Makin semangat. Teu nyaho we da pokona mah kadang-kadang rajeun ieu teh hari nyawa wayang teh. Itu kadang-kadang teu lamun keur rajeun mah coblak teh saka inget we tah mun dicaritakeun tapi keur teu rajeun mah da geus. Teu rajeun we teu rajeun gitu ngomong ge teu rajeun ieu teh. Ngan ka ukur ngapalkeun wungkul bising poho ieu teh keur ngalalanya we ngalalanya sugana. Teh semangat mah da nu nongton eueuh aing teh ikian tetapi lah lumayan we saurang dua urang ge lah. Karunya teuing atuh ari kitu mah ja. Nu nongton teh saurang dua urang atuh sugan bae Kang Haji mah jadi rame atuh. Minimal ti saurang dua urang teh jadi 3 urang. Ya jadi. Mudah-mudahan we atuh nya dari lian wayang araranyar kieu mararahal di wayang daru aya penghasilan saeutik nya wayahna we lah susuganan atuh supaya kitu mah bisa atuh lah jadi naon ngaranna teh jadi nambah deui atuh saeutik minimal atuh aya tambahananeun kitu tah teu saeutik teh nu nongton teh nya kitu we nya matak ke meureun isup kitu mah daek preh we heula meulian wayang teh atuh pan ieu teh sasan kuplit atuh pan
ulah patah semangat tadi melihat wayang mah melihat wayang mah koleksi tapi nu kira-kira ka hati nu kira-kira bisa kabaca katerka ya karakterna eudeuh teh tapi kan ayeuna mah moal dek loba teuing beulina hiji wae nama paling ge tah eta hiji wae teu kudu sekaligus sok apakeun heula karakterna beda aya Kang Haji sok apakeun heula dibiasakeun heula komunikasi tajeng si Cepot jeung si Dewala jadi tektokanana teh kudu hafal gitu tah jadi ulah saliwang udah Kang Haji kan sebenarnya lamun bisa mah hayang teh nya udah ayeuna mah geus keur ngaranya unggul lah sugan jeung sugan atuh isuk begitu nya kadang-kadang mah kan ari aya nu anyar teh suara teh sok robah deui teh suara dewek kadang-kadang masuk robah deui teh itu suara si Dewala sarua gitu ya Dewala yong nya kadang-kadang mah dari loba teuing mah sok-sok poho teh nya nadana teh luhur padahal mah sarua mah bae si ai suara mah si anjing teh sia lain kira-kira sia ngobrolkeun kieu daripada ngomongkeun baturnya Kang Haji daripada ngomongkeun batur mending ngobrol biasa we kieu dari ngawayang teh nyowayang tidak gampang teh kadang-kadang itu hese gampang kope cek batur madu nurutan da komo lamun nurutan carita madu hese nya itu mintonkeun caritana mintonkeun gerak-gerik teh hese teh mata kai kuring lah geus kieu we lah nyowayang we lah teu geus kudu adu engke we lah lamun hayang adu mus boga carita ya atuh jeung aya wayang teh mending kada wayang kieu bae heula urang bae wayang tah eta mah sorangan Kang Haji eneangan deui wayang rakyat we wayang rakyat nya apalkeun heula gitu tektokanana cacaritana lamun geus apa geus biasa da nu jelas mah komunikasi teh a i u e o na teh misalnya dewek ya ngomongna kawas kieu Kang Haji ngomongna kawas kitu si Dewala gitu tah jadi biasakeun heula teh ngobrol teh itu kuduna mah eta ge dilalanya we heula ngobrol jeung kepada urang heula dari kudu ngadukeun majogulkeun teh bisa kok kadang-kadang dina bisana ge wayang teh pejet teh rusak dan kamari beli 3 hiji irung potong dengan barudu kalaning ge nyaka ya wayang diadu-adukeun pe mah pejet atuh daning ge nya dah itu bisakeun ngaduk teh bisa ngadukeun mah ulah diadukeun atuh geus meuli wayang kieu we ngobrol curhat kitu baru ulah ngomongkeun batur nya heureuy lah can boga carita mangke lamun geus ngobrol geus bisa tektok gitu manes kira kitu kuring Kang Haji jiga kieu si Dewala jiga kitu gatut-gatut nah geus lamun geus apal kawas kitu mah geus lancar ka ituna padahal diajaran mah biajan carita we heula waka segala macam saiji we heula ieu mah tah heueuh padahal ge dewek keur diajar kitu heula ieu teh keur diajar ngobrol heula itu diajar ngobrol juga di zaman gelo we biasa juga zaman gelo gitu tah jadi aing ngomong sorangan capruk we capruk itu zaman gelo tah heueuh jadi lamun gelo geus pinter karek kuring bisa ngawayang heueuh alah ampun teh lain aka ieu teh nu nyekelna nyowayang teh keur rada batuk wae nya keur teu ngareuna awak teh ari ayu ulin hayang nyowayang hayang manehna teh nya tapi semangatna kurang nya pada mau sukan we deui ai keur teu rajin mah monyong beureun kan
Geus jadwal ieu teh monyong bari dina YouTube na eueuh meureun nanti sabaraha poe teh ngupload sia teh kedua teh daun nonton ge. Da aya nu nonton da coba ngupload hikung mah daripada henteu sia teh. Daripada tuh eta bae geus ngupload bae aya nu nonton henteu atulah sia teh. Salah hari urang sampai teu nyeun maka saminggu sakali ieu teh itu. Udah sampai ketinggalan saminggu sekali mah video teh rajin teh rajin nyieun pondok poh panjang rek goreng rek teu nyieun we pokona mah daripada eueuh pisan lebang itu tah itu lagi segitu deh dah kede we dah nya kita renak awak gitu kede we ngobrolna tong mikir deui nya hari kitu kumadinya we lah geus sakitu we berarti heulah sakitu bae sakitu we lah wargi dah kedei lah cenah gaya geus teu arek anak awak kitu keur pilek kitu keur pilek nya wayangna sakitu we wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah salam baktos lah wargi-wargi Kang Haji tanu sok tiktokan ya salam baktos mudah-mudahan sadayana video nasik FYP nya tuh Kang Haji mah tara FYP mudah-mudahan we sok didoakeun lah cing FYP lamun geus FYP engke kumaha nya geus we rame meureun nongtonna paling ge nya followerna meureun tambah paling ge tah eta lah pokona mah sok mangga lah hiburan we dina TikTok lah. Sakitu we lur ya. Salam baktos ka sadayana. TikToker di mana we ayana lah. Assalamualaikum.